Salawat kali salamna mudah-mudahan salamuna dilimpahkeun ka panuntun alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teuing ka kulawargina, ka para sahabatna, oge ka jalmi-jalmi anu istiqomah dina sunnah jeung dugi ka yaumul qiyamah. Layan mudah-mudahan urang sadaya dirangkul pangku diantar umat anjeunna jaga yaumul qiyamah kenging syafaati mangkana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah bangsa hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dina kasempatan anu mulia ieu darasan Al-Qur'an masih kene dina surah Al-Baqarah. Neta ayat ke-155. Anu mana dina ayat anu parantos kalaku Allah Subhanahu wa taala nulingakeun kana yen jalmi anu gugur dina ngabela agama Allah Subhanahu wa taala teu kenging dibahasakeun maut. Balita artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih kene hirup, namun hirupna benten sareng hirup di dunia. Oke arwah-arwah artina sakumaha dina hadis diulingakeun ditempatkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina telih-telihna manuk hejo anu mana sakahoyong artina sok dicanak pelesir kaditu kadieu. Oke saatosna pelesiran kaditu kadieu teras di simpen atana pieun dina rantera-rantera anu digantungkeun dina aras. Dina riwayat Muslim sapertoskeun kitu. Terasna kalawargi sadaya arwah-arwahna jalmi-jalmi anu gugur dina ngabela agama Allah Subhanahu wa taala, tegasna jalmi-jalmi anu suhada anu marawat syahid aranjeunna ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin rupi kanikmatan saterasna ditaroskeun ku Allah Subhanahu wa taala sok naon kakurangan aranjeun penta kakami walaranana eta para arwah suhada Gusti naon atuh ieu kanikmatan anu luar biasa anu teu kabayangkeun ku abdi waktu di dunia. Sok anjeun penta naon sakaya anjeun ku kami bakal ditumpuana nya eta arwah para suhada kalawargi sadaya nyambutkeunana teh hoyong diuwihkeun deui ka dunya maksudna rek ngabela agama Allah Subhanahu wa taala deui hoyong maut syahid deui hoyong maut deui di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saking nikmat-nikmatna pahala maut syahid, saking nikmat-nikmatna arwah para suhada dipaparin kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala dugi ka aranjeunna ditawisan ku Allah Subhanahu wa taala hayang naon waradanana hoyong deui maut di jalan Allah Subhanahu wa taala hoyong deui maut syahid. Mun ku Allah Subhanahu wa taala eta mah teu dicumponan margi jalmi
walanabluwannakum bisayyin jeung demi pasti nyoba kami ka aranjeun bisayin ku hiji perkara, bisayin ku perkara minal khawfi tina kasieun wal ju'i jeung tina kalaparan wa naqsim minal amwal jeung tina kakurangan harta wal anfus jeung kakurangan diri wasamarat jeung pirang-pirang buah-buahan wa basir jeung kudu ngamunahkeun anjeun Muhammad ke Nabi anu mulia as-sholihina ka jalma-jalma anu sopan. Allah Subhanahu wa taala didieu mulingakeun ka jalma-jalma anu bakal ditingkatkeun martabatna ku Allah Subhanahu wa taala, bakal ditaekeun harkatna ku Allah Subhanahu wa taala, nyaeta ku ngalangkungan ujian, ngalangkungan cobaan. Bapak kali itu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nunamina ujian, nunamina cobian anu tiba kajalmi termasuk urang sadaya kedah kamuningan ujian teh teu sadayana payung. Allah Subhanahu wa taala uji ka manusia, uji ka urang teu sadayana payung. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala uji ka manusia, uji ka jalmi, termasuk Allah uji ka urang kadang-kadang ujalan anu angis. Ujian di Allah teu sadayana pika sieun, pika horeameun, tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala muji ka urang ku kagungan. Henteu ku kasih henteu. Kadang-kadang ku kagungan. Makana para wargi sadaya dina nalika dongkap bade angisna atanapi payungna anu tiba kana diri, atanapi bunga anu tiba kana diri, atanapi sedih nu tiba kana diri, eta jantenkeun dua-duana ujian di Allah Subhanahu wa taala. Di dieu diingatkeun ku Allah Subhanahu wa taala, kami baris muji karanjeun bisaeun rupa-rupa perkara minal khawfi tina kasieun. Dina tafsiranana sapertoskeun dina Jalalain, khawfi kasieun ieu minal aduwi tina musuh. Jalma bakal diuji ku Allah, jalma bakal dicoba ku Allah keur ningkatkeun martabatna eta jalma kuat ku eta ujian bisa sobar atanapi henteu, maka nu kahiji Allah Subhanahu wa taala muji ka eta jalma minal khawfi ku boga kasieun, ku diberena kasieun. Dina harti para wargi sadaya jalmi diuji ku Allah naha tetap istiqomah dina nyekel keimanan, istiqomah dina ngabela agama Allah atanapi henteu. Ya diuji ku Allah, diuji ku Allah, dihajar ku Allah. Ngan lamun teh mah eta jalma lulus dina ujianana, tegasna aya dina kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala bakal ditingkatkeun martabatna. Predikat eta jalma diteuneun ku Allah dina tingkatan anu luhur. Tapi lamun teh mah jalma diuji ku kasieun sehingga jalma tina ujian eta teu lulus, kulantaran teu lulus, maka eta jalma bakal direndahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lamun teh mah jalma iman bakal dipertanyakeun masalah keimananana.
Sabab lamun teu lulus dina ujian pasti aya naon dina masalah keimanan eta jalma. Nah, makana palawan sadaya nalika urang diuji ku Allah dina boga kasieun, sieun ku musuh, sieun ku naon bae, maka urang kedah tetep aya dina kasabaran. Margi janji Allah Subhanahu wa taala dina ujung ayat wa basiris sabirin sok Muhammad. Hei Nabi anu mulia bere kagungan. Itu jalma-jalma anu sabar. Makanya mudah-mudahan urang sadaya dina nalika diuji ku Allah kasieun sing aya dina kasabaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kadua pawargi sadaya Allah Subhanahu wa taala muji ka jalma, muji ka manusia termasuk urang sadaya wal ju'i. Allah muji keimanan urang sadaya. Allah rek ningkatkeun martabat manusia, rek ningkatkeun derajat jalma, rek ningkatkeun martabat derajat urang, maka Allah bukan dua muji dina ayat wal ju'i ku kalaparan. Ku kalaparan sabab ku aya lapar eta mangupikeun ujian di Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu mah lulus dina ujianna tegasna eta jalma aya dina kasabaran tetep dina mertahankeun keimanan, maka ku Allah Subhanahu wa taala bakal dipaparin pahala, bakal dipaparin martabat, bakal ditingkatkeun derajatna di hadapan Allah Subhanahu wa taala anu luhur. Namun bae dina masalah kalaparan dipayun geus diningakeun palawargi sadaya setiap jalmi pasti bakal kena ku panggodana setan kecuali jalmi anu kuat imanan. Jalma anu kuat imanan, jalma anu ikhlas dina beramalan eta moal geunang ku panggodana setan. Dan sabab setan palawargi sadaya ngagoda ka jalma di antawisna boga noelan kana hatena jalma sangkan boga kasieun tina sieun kalaparan. Lamun teu mah jalma geus ngabogaan rasa sieun kalaparan sababiah dina dorongan atanapi godaan setan, maka eta jalma bakal ngaluarkeun dina hatena, bakal ngaluarkeun anggotana kana tarkul hak, ninggalkeun kewajiban, ninggalkeun hak. Lamun teh mah geus disom kana kudu ngaluarkeun zakat tapi teu ngaluarkeun zakat, naon dasarna pangna teu ngaluarkeun zakat? Sabab sieun lapar. Sieun lapar. Nu kadua akibat dina bujuk rayuna setan ngagoda ka jalma anu lemah imana dina hatena ngabogaan rasa sieun lapar, dina tolabna, dina kasabna bakal tolabul haram, bakal kasab teu saling, bakal kasabna teh teu aya filter. Nu penting hasil, teu dipalire, teu diperhatikeun masalah halal jeung haramna, nu penting hasil. Nu penting hasil. Naon sababna? Nu penting hasil sabab sieun lapar. Ieu mah ujian di Allah Subhanahu wa taala. Sieun lapar, sieun fakir. Makana palawargi sadaya dina nalika diuji ku Allah Subhanahu wa taala boga rasa hate sieun lapar, boga rasa hate sieun fakir, awas kadituna bisi nepi ka timbul tolakul haram, naudzubillahi min dzalik. Nomor katilu lamun teh mah dina diri dina hate ngabogaan rasa sieun lapar, bakal jiwa
aya tarkus sodako ninggalkeun sodako mun ngalaksanakeun sodako ulah-ulah gede leutik oge teu dikaluarkeun naon sababna sabab dina hate diuji ku Allah sieun lapar lebar duit dibikeunan ka batur lebar banda dibikeunan ka batur naon sababna sabab eta jalma geus diganggu digoda dibujuk rayu usaha ku setan dina hatena ditempelan sieun lapar emut padahal sieun lapar eta ujian pisahan di Allah Subhanahu wa taala ari jalma anu iman mah tos kuningan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha pasti dirintian ku Allah pasti dirintian ku Allah makana urang teu kenging sieun naon sieun lapar sanaos ngabogaan rasa sieun lapar eta tekadkeun ujian di Allah Subhanahu wa taala sabab teu salieun jalma anu sieun lapar jalma anu sieun fakir nepi ka nu tadi tarkulha talabul haram tarkus sodaqah ieu bahaya kalawan sadaya lamun teh mah geus ngabogaan rasa sieun fakir leungit kasabaran ulah-ulah masalah naon masalah tarkus sodaqah talabul haram atanapi tarkulha kadituna naudzubillah bakal nyoklokeun kana masalah keimanan bakal nyoklokeun kana masalah akidah naudzubillah min dzalik makana kalawan sadaya dina ieu ayat pasti saur Allah Subhanahu wa taala kami bakal nyoba ka aranjeun nomor kadua minal ju'i dina sababia lapar diuji ku Allah salajengna kalawan sadaya wa naqsim minal anfal Allah Subhanahu wa taala muji ka manusia muji ka jalma bahkan muji ka urang wa naqsim minal anfal dikuranganna dina harta walatan banjir teh walatan halolo teh walatan hujan wae ieu sieun harta kurangan sieun banda lalungitan nepi ka urang teu dahar akibat dina teu lulus dina eta ujian sieun harta beak harta tinggalkeun datang kewajiban bakal ditinggalkeun naudzubillah min dzalik umpamana kalawargi sadaya jalma anu biasa kasabna nyiepkeun waktos atanapi sadidinten kasab janten muktasibin dongkap kedah berjamaah dina hatena teu sabar ayana parentahan berjamaah ayana panggilan berjamaah ayana ajakan kana ngalaksanakeun salat berjamaah umpamana manehanana berpikir ieu lebar lamun teh mah muatan sieun ku batur lamun teh mah langganan sieun ka batur alatan ditinggalkeun ku sabab ngalaksanakeun berjamaah tah ieu diuji ku Allah kalawan sadaya dicoba ku Allah Subhanahu wa taala padahal lamun teh mah urang bisa sabar jalma bisa sabar ku Allah bakal digantian kalayan gantina anu dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala lamun teh mah ngalaksanakeun sababiah ngalaksanakeun berjamaah muatan leungit hiji dina waktos anu sanes kadang-kadang digantian ku Allah jadi 10 kaleungitan hiji langganan dina sababiah berjamaah ku Allah dina waktos anu sanes bakal digantian 10 langganan. Tah ieu kalawan sadaya lamun teh mah urang teu sabar bakal direndahkeun martabat tapi lamun sabar dina ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala diuji kumaha merupakeun ujian sapertoskeun sieun leungitna harta sieun urangna harta maka
Allah Subhanahu wa taala bakal ningkatkeun martabatna, bakal ningkatkeun darajatna eta jalma. Mudah-mudahan urang sadaya dina nalika diuji ku Allah Subhanahu wa taala dikurangan rezeki, dikurangan harta, aya dina kalulusan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya para wargi sadaya, wal angkusi Allah Subhanahu wa taala nyoba ka manusia. Allah Subhanahu wa taala nguji ka jalma, wal angkusi dikuranganana diri, dikuranganana anggota kulawarga. Kusababiah naon? Kusababiah maut teh di antawisna para wargi sadaya eta ujian ti Allah. Eta cobaan di Allah. Mudah-mudahan biasa sabarna. Mun upami anggota keluarga aya 10 pek maot hiji berarti ieu ngirangan terus nyemunya. Kantun sabaraha? Kantun salapan. Nah itu teh wal angkusi. Kusababiah naon? Kusababiah dimautan ku Allah Subhanahu wa taala. Eta musibah. Mudah-mudahan Allah uji ka bangsa, uji ka urang mutesna di pastihan sareng sobarna, ditiasakeun sareng sobarna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahkan sanes bae kunaon ku dimautan salah sawios anggota ku teu damang teh eta mah pikeun ujian. Keur jalma-jalma nu iman ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah maparinan sinaran kasabaran. Sabar jalmi anu teu damangna, sabar jalmi anu ngaroskeunana, sabar kulawargina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta mah pikeun ujian ti Allah Subhanahu wa taala, dicoba diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Terasa jamin ti eta Allah Subhanahu wa taala nguji ka jalma-jalma, nguji ka aranjeun wasamaroti dikiranganana bubuahan. Lamun teh mah dongkap halodo naon bae tatangkalan bakal ngirangan dina buahna. Rajin barubahan tapi eusina ngirangan. Eta diuji ku Allah, dicobi ku Allah. Lamun sabar jalma bakal ningkat martabatna. Lamun teu sabar jalma bakal direndahkeun ku Allah Subhanahu wa taala martabatna. Atanapi ku dongkapna hujan bae, kembangna maruda, moal aya anu janten buah, aya anu janten buah, eusina kirang. Eta ge sami ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Makana dina ayat nomor ka-155 ieu dina surat Al-Baqarah nu diingatkeun Allah Subhanahu wa taala ujian-ujian anu baris ditibakeun ka saha? Ka jalmi-jalmi. Lamun lulus dina ujianana bakal ditingkatkeun martabatna, lamun lulus dina ujianana bakal direndahkeun martabatna. Pituna mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala puji ka urang sadaya dipaparinkeun sareng kasobaranana. Dina ayat anu salajengna hiji ayat ke-156, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jalmi-jalmi anu sabar teh di mana-mana ditibaan musibah ku Allah Subhanahu wa taala, maka aranjeunna nyarioskeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal masuk kitu musibah anu pangkalipna Rasul dewika ku dina hadisna kieu nyeungeut lampu kecerek teras pareun upami ku diurang korek kecerek bad diseungeutkeun pareun. Rasul maoskeun naon? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Aisyah tutur ya Rasulullah, nah kitu bae malaikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal masa kitu malah keun we ieu didikan ka urang.
alirna musibah anu tiba kana diri tetep baca kenaon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga dicontohan ku Kanjeng Rasul nalika nyeungeut lampu teras parem ditegor diomelan usaha ku Siti Aisyah kitu-kitu bae manika macakeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dijelaskeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok sanaos mangumpikeun eta alir tapi lamun mah korekna ku aya hiji-hijina teras dikecrekeun teras parem milarian deui korek bade ka mana para ibu sadaya di bumi geus teu aya berarti udah berangkat angkat ka mana ka warung leres ibu bari ngompoe eta janten musibah naon musibah ageung janten sok sanaon musibah alir urang tetep maca kenaon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ku aosan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun eta mangrupikeun tawisan jalmi anu sobar karena eta musibah. Ciri antara pintawisan jalmi anu teu sobar, jalmi anu arab dina nalika meunang musibah nepak pingping lah. Nah, eta teh tawisan jalmi anu teu sobar. Nah, kalau urang mah didikan dina Al-Qur'an dicontohkeun ku Kanjeng Rasul nalika kenging musibah bade alit atanapi ageung bab aoskeun naon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan para wargi sadaya dina hadis diuningakeun waktos aya hiji keluarga di zaman Kanjeng Rasul tangkos anjeunna sahabat nyaeta Abu Salamah. Carogena nu namina Abu Salamah. Ibuna istrina nyaeta Ummi Salamah. Abu Salamah nu masih kira jumeneng wangsul di mana di majelis Rasul dongkap ka bumina ngawartoskeun ka janten pojokna nyaeta ngawartoskeun ka bina dikinten-kinten ku ari ibu wangsul naos di dieu caroke teu angkat kana pangaosan osok ngawartoskeun ka caroke tara ka suami tara paling ditaros teh punya osok ditaros atos naos teh atos kumaha walona naon we anu diajikeun kitu we garas bu osok kitu tara bu naon dimulungkeun teh kitu we garas teh punya simpel warna tah Abu Salamah mah dongkap ka bumi teh ngawartoskeun anjeunna wangsul di majelis Rasul ngupingkeun kana ceramahna Kanjeng Rasul ngupingkeun kana dakwahna Kanjeng Rasul sarengsena dongkap sarengsena tina naon tina jamaah eta tina majelis Rasul dongkap ka bumi teh diwartoskeun kana janten bojona nyaeta Ummi Salamah. Naon anu diwartoskeun ku eta Abu Salamah ka Ummi Salamah hasil tina riungan sareng Kanjeng Rasul hasil ilmu tina majelis Rasulullah harita nyaeta tentang sobar. Jalma-jalma nu sobar dina nalika diuji ku Allah teh sok macakeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan ditabihan deui Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khairan minha. Osok taramu tah eta teh diwartoskeun usaha ku Abu Salamah kasaha ka Ummi Salamah nyaeta dina nalika kenging musibah bacakeun anu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun diteraskeun Allahumma ajirni
wahlul li khairan minha. Hartosna sabada macakeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un teh Umi Salamah ra sok macakeun eta ku upami kenging musibah naon Allahumma ajirni, Allahumma ya Allah ajirni muga ngaganjar Gusti ka abdi di musibati dina ieu musibah wahlukli sareng mugi ngagantian pikeun abdi khairan kanu leuwih alus minha tibatan eta musibah. Osok eta ta eta teh diwartoskeun ku Abu Salamah ka saha ka Umi Salamah. Tos enggal ngacarios teu kantos lami palawan bisadaya Abu Salamah teh ngantunkeun. Abu Salamah teh pupus itu. Sareng kalau Umi Salamah mah pupusna Abu Salamah teh ibu naon bu? Musibah, terus ibu musibah eta. Janten naon bu? Umi Salamah teh janten janda. Sabab Abu Salamah tu janten carogena ngantunkeun tah dina nalika ngantunkeun eta Abu Salamah Umi Salamah gaduh ilmu tinu janten suamina nyaeta Abu Salamah gaduh ilmu ti saha ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon ilmu teh nyaeta Allahumma ajirni bi musibati wahlukli khairan minha. Diamalkeun usaha ku Umi Salamah carogena ngantunkeun anjeunna macakeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni bi musibati wahlukli khairan minha. Bari ngabayangkeun ya Allah mugi Gusti ngaganjar ka abdi ku ieu musibah. Abdi janten janda, abdi dikantunkeun ku janten suami, Gusti gentosan abdi suami abdi anu langkung sae tibatan Abu Salamah. Engalna carios 3 dinten, engalna carios 7 dinten bu. Umi Salamah keras sabaraha dinten 40 dintenna. Abu Salamah teh suamina teras 100 dintenna, teras 120 kaetangkeun iddah ku anjeunna dilaksanakeun iddahna parantos seep dongkap saha ibu dongkap pi suamieun eta Umi Salamah langkung sae tibatan saha tibatan Abu Salamah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dongkap teras ngahitbah ka saha ka eta Umi Salamah. Berarti tina Abu Salamah anu kawitanana dikantunkeun teras musibah digentosan ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta Kangjeng Rasul langkung sae tibatan saha tibatan Abu Salamah. Ieu anugerah kamu saha kamu Umi Salamah. Tina hadis anu tadi sabada dikenakeun kata Nabi ditibakeun musibah ku Allah Subhanahu wa taala teu kenging hilang aoskeun naon tu aoskeun Allahumma ajirni bi musibati wahlukli khairan minha. Kuningan tu terang nalika kena musibah sareng aoskeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teruskeun Allahumma ajirni bi musibati wahlukli khairan minha. Supados ladang dina kasoparan eta diganjar usaha ku Allah Subhanahu wa taala. Sajami
tina musibah eta digentos supados digentosan ku Allah Subhanahu wa taala ku gentos anu langkung sae. Mudah-mudahan nya urang dipasihan kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala oke ditingkatkeun martabat ku Allah Subhanahu wa taala. Eta penjelasan ala kadarna dina ayat ke-155 sinaran ayat ke-150 genep. Mudah-mudahan yang sedaya dipaparin hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan yang sedaya ditambi-tambi kagiatan iman serta Islam. Sakitu anu biasa kadeukeun pamunten anu kasebut hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanallahumma wa bihamdika